dituduhkeun mapak sataun mubahis kasombong. Rupa-rupa kehidupan anu geus dijalankeun, aya bunga, aya langsung, aya bagja, aya samsara. Kabeh kawengku kekuatan iman anu kuat. Syukur kana nambupan umat anu dipaparin ku Gusti anu Maha Welas Kudu Maha Dahsyat. Syukriin kumaha. Dulur, hirup urang di alam dunya teh alam pamembaraan. Hirup dihirupkeun ku Maha Hirup. Dirijian ku Maha Pemberi rizki. Tapi urang moal salawasna aya di alam dunia. Sabab dunia teh marukan alam rawayan pamuntasan. Sabab itu lobakeun ieu bekal bikin urang biasa mulih ka jati ulang ka asa. Di antawisna ukuran rupa nikmat nu dipaparin ku Gusti. Mata jeung awasna teu saeutik matana kitu teh keneh awasna geus neuling urangan. Bahkan aya nu matana gede tapi teu ningalina naon. Cepeu jeung parungna ieu nabi. Sajelma anu ukuran kana rupa nikmat anu diparing Allah bakal nabi kani kita. Para petani mulak kacang bikin akar kacang lain ku petani. Bikin kutu kacang lain ku petani. Tapi kersa rahmat rahimna Gusti jika bisa panen. Pun sapun juga ageun lapangan. Wasna taat apalagi mohon panguluhur Raja Pajajar Damnyang Tatar Pesito Pangataruhun kasarana ini sumber kehidupan kabulan anu sedang berhitungan angin cai jeung seueur tur bumi nurukan anasih anu ngawujudkeun urang disadari sing bisa balik deui ka aslina urang asal ku Gusti bisa mulih ka jatinya jeung mulang ka asal Ahung dulur ieu rupa-rupa dipintonkeun aya cai aya kopi aya rupa-rupa menunjukkan simbol jeung sirokat lain rumbuhan juri jumbat Allah tebet jeung kupat tapi menunjukkan ekspresi rasa diri anu ngandung sirokat aya bebeutian jeung aya bubuahan pikiran sadari yen urang hirup teh aya zat anu maha hirup ahung aya keris teh supaya urang bulan aya bebeutian bulu pupus menyangka manggung seni perkawinan wabah kanu sedih terus bumi aci dari barat langit bur hidup bur cahaya cahaya tiba tim kawasan diberikan kanu kas bur hidup bur cahaya sengitna angin pangnepikeun carisan kau kanu gagah kanu sakti para malaikat bernabi para aulia. Assalamualaikum waalaikumsalam. Baik pada suci-suci ya suci Allah la ilaha aku wali zulfar jauhlakum wa fi amri qasadakum fayusudu asmakum lillah faya rabbi bisadati tahaqli syarati al-satati syarati wa yaswa
para petugas kurang nikmati kurang sadayana mudah-mudahan dan semoga amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu kita atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok sok itu nusanes.